tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka ngomong hasbunallah eta nu hebat. Urang teh ieu teh dek di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese. Urang teh geus ngaji tauhid, dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum, Allah teh geus matikeun kana rezeki jeung ajal. Dina Al-Qur'an geus telah dijelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge, kuda, sapi, munding, domba, hayam kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah. Salila aya kene rezeki hirup rezeki paseep hae atuh komo urang cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk suratna teh kieu, Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami. Saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya. Tanda tangan sekian Zaki Iskandar. Oh, baca. Wah, bunga. Bebeja ka pamajikan tah. Urang mah pokona mah heheotan. Kunaon tah sebulan 3 juta geus bulan 30 nama 3 juta belanan tah sebulan 3 juta urang tah. Geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang geus. Geus pokona hikmat, percaya, lain percaya deui geus jana mah tilok. Naon kitu ngatilok mah hiwal. Asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres. Heuh nya, heuh. Mantep. Padahal ma Al-Qur'an geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eueuh hiji dabah nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi. Geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun. Ulah cangcaya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokona sia teh dirizkian ku aing tadi ge eueuh diayakeun ge ku aing. Aju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia eta tah suratna tah ayatna tah. Percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ayo bandingkan coba bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati tuh surat ti bupati tarolol pan sia Allah nu nyieun ya Allah Allah khaliqus samawati wal ardh. Tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji ge cangcaya keneh mah atuh komo nu teu ngaji geus dipastikeun ku Gusti Allah anu pastikeunana masih kece cangket tah ngarobah keyakinan ngaji teh lain ngan sakadar wujud kidam bakom mukhalafan dewa di kiamu biasa lain sakadar tah yakinkeun supaya karasa ngaji teh karasa kehadiran Allah. Lamun geus karasa kehadiran Allah engkeuna mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah. Urang dagang mah dagang tapi pan untung jeung rugina mah Allah nu nangtukeun. Urang dagang masyaallah isu keneh urang cal-cal nu meuli hasbunallah. Aturan dagang ti isuk datang ke sore nu mampir hiji-hiji aja Allah eta mah beureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit. Tenang saja urang teh tenang geus hees. Jadi bari dagang bari hees
atuh Allah nu ngatur teh Pak. Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing be ya bari kelantas be subhanallah 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 ka Allah aya nu liwat Maji kenaon kitu keur naon ieu bangunna tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu bari nya kelantas bebe dari beuh gawe mah subhanallah subhanallah ketungannya naon henteu ke kula ka dieu datang ke dia mau bandang masyaallah hiji 10 kilo hiji 10 kilo ya Maji ya hampir paehnya nak hasbunallah ya Allah ya hese teh kalau urang yakin tiga ya baik atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu tanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu lah ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tah aya bae asal yakin ka Allah tadi dulu-dulu we dulur urang karunya amatnya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulu masyaallah kan cih dieu ku baca Maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Assalamualaikum Maji keur naon iya daripada can kawin mah tukul apa umur 80 tahun eta ge fadl Allah eta atuh tinggal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kieu teuing Gusti tuh jamaah tauhid jadi balik itu. Subhanallah.